cek Tuhan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia insu Kangjeng Nabi ngan kaulah hungkul anu laler teu wanian ka kaulah. Nah justru dipertanyakan kunaon Tuhan sebab laler mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laler nya nama euteup di mana bae aya makanan amis laler euteup aya makanan pahit laler euteup aya makanan basi laler euteup lumacak cek manusia bakal digambarkeun kos laler di mana selalu nimbrung di mana bae kiai di partai aya kiai di pemerintah aya kiai di zikir nasional aya kiai laler hese neangan kiai nu lain laler kuari Zaki ge bingungan cak Zaki di kabupaten kiai laler kabeh atuh meureun janyanana piteup hiji laler piteup cak kula cak Tuhan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuhan Syekh